Jangan lupa like, komen, subscribe. Cecenelan TV. Cecenelan TV. Nanti misalnya kata repre teh terus pegawe kan video itu udah tacan ya ayo main dong aja nih main kan harus beli tadi di sini aja tuh duit aku daun bagi aja setengah nah gitu naon sih teh mau main lagi uling bagi uling namun diajak uling kuahnya setiap mau dompet terus setengah uang mas oh uling geret tapi 20% tuh siapa cara jengain aing mana 30% setiap lohong kuahnya itu berege nih atau tong sakit tuting euy bayar emu namun diajak uling kuahnya setiap mau dompet terus nama orang beres aja lo rukung siapa kantor Pak RT ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya keperluan naon? Ya Pak, aya urusan manggil dompet jeung sieu. Sok jelaskeun kronologisna kumaha? Kieu teh uing teh bieu teh main dompet. Ieu nyomot teh yang setengahna. Beuda jeung uing mangina teh, jadi uing ge berhak menang setengahna. Lah, da uing nu mangina. Mau teh dibayar ku aing 20%. Da 30% masa aja main uing. Kalau teh dibayar ku Beuda sia teh lamun teu uling diajakan uing ku aing sia teh moal manggil dompet. Gas. Karena kagarutnya. Masalah teh mah geus. Lamun kana kamarane garlut mah. Sok tip maneh ngajelaskeun. pan kieu teh uing teh main dompet. Semula yang setengahna ku aing teh dibayar 20%. Tapi semua kalah amek. Tuh teh mere 30% masa aja ngaina uing. Da bari mangina ge jeung uing. Dan nu pangeulana mangina ge uing teh. Da sia teh mungkin diajakan ku aing mah manggil dompet. Da geus mangina mah. Sia kalah halunya. Gelut ayo. Ayo. Mas. Sok ayeuna buka dompetna, urang pempo isina naon? Anda belum beruntung, silahkan coba lagi.